Bupati anggota DPR tengah peting jemplang-jempling tong ngajentul di ruangan. Sabab anjeun moal nyaho rakyat kumaha tibra jeung teu sare manggih dahar atawa henteu. Loba keneh rakyat nu ngagoler di trotoar atawa henteu kapangihna ti peuting. Buat ti peuting aya jablay nu can manggih lalaki kudu diamprokan. Kaprok. Lamun tengah penting aya jablay nu can manggil lalaki apruk-aprukan keneh tanggung jawab besar, tanggung jawab pamimpin. Sabab pamimpin boga tugas mere dahar ka eta jelema. Jadi lamun jelema ngajablay keneh bupatina pamimpinna anggota dewana congcorokan maneh jablay tunjukkeun ka diri maneh araya rakyat maneh nu ngajablay berarti beteungna can pinuh dosa sia hirupna. Lain gogo robohkan Allahu Akbar kita robohkan aing geus dirobohkan nek dibere nyatu kusaha